Nah teu ingetin manusia zaman kiwari pangna disebut hirup teh pangna gelarna di alam dunia teh eta teh hartina manehna teh derma hartina dipercaya dikawasakeun heulaanan pikeun ngatur akhlakna leres ari gaib anu disaluareun tina wujud di udag-udag di semah di dama-dama leres malah nu maot oge pajarkeun teh cenah beukieun keneh dahar di dituna teh malah loba menta teh kanu pararaeh sedengkeun menta kanu hirup ge geus pararedit Ainu pararaeh dikiriman ngerasa kuhakaneun ai fakir miskin diantep ta eta dimitos-mitoskeun teh leres oh leres cenah tahlil teh pan kage nu paeh heueuh tapi mikirna beda bener ari tahlil teh keur nu paeh naonana paeh hatena di mana jelema keur ngalajur hawa nafsuna eta teh hate kabersihanna teh keur paeh elingan la ilaha illallah sugane atuh balik deui ta kana jalan Allah da keur paeh hatena keur bingung keur susah teh keur paeh teh hatena ari hate teh urang jero kubur tah anu kalingkung ku wangunan nu katingker ku papageran ai papageran teh pantulang dada alam kubur teh urang dalem ta eta nu kudu ditalkinan mah anu kudu ditalkinan teh eta di jero kubur eta tah hartina teh dielingan di bejaan sugan kadengeun sugan sadar hatena apan alam kubur teh poek tapi bisa alam kubur caang tapi lamun jelema mawa patroma ka jero hartina jelema teh kudu mawa ilmu jadi we caang batinna teh da loba jelema entong boro make ka ua loba nu mawa cai nu mawa menyan pajarkeun teh cenah cing mama gitu kaula teh cenah meuni poekeun teuing hirup teh ngomong kitu na teh bari tengah poe teh ya hartina keur paeh hatena keur poekeun oh eta asli nama eta ngaji mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang padahal ieu nu caket geura raketan nu deukeut geura deueusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak sabab ieu Yahudi teh ulah waka nuduh nu jauh ari sifatna Yahudi teh somong bedegong gede hulu nah dina diri urang eueuh kalakuan kitu ya tah Yahudi teh eta heula bunuh ku hidup Allah nya dina diri urang kene kasomongan kabedegongan teh sifat-sifatna Yahudi nya ta eta heula we bunuh eta ku diri sorangan saksian diri sorangan cukup ku maneh pashadu ala angpusikum leres nya nu matak ulah leutik hate domeh ieu wujud monyet leres adi leres cingreg
jadi pangna kuwa di haturanan lingih ku tuang rama teh teu aya kajaba pikeun ngungkulan alam marcapada kasep alam marcapada ayeuna lain nganung harti pikeun numpes kajahatan tapi ieu mah urang berusaha urang neangan tarekah nyaeta pikeun ngaleutikeun tensi kriminalitas urang ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan da dimusnahkeun moal bisa saha jelemana anu bisa ngancurkeun atawa ngamusnahkeun kajahatan moal aya lamun aya jelema anu ngabogaan tekad pikeun ngancurkeun kajahatan supaya ulah aya di dunia ieu sarua jeung ngarumpak kodrat eta sabab ari hade jeung goreng geus diayakeun ngan urang mah berusaha pikeun ngaleutikeun ruang lingkup eta kajahatan nu mata kudaek ngarona sis kamling teh eta da moal musnah ai kajahatan udah geus diayakeun ngan minimal urang teh atuh eta sombong bedegong nu aya dina diri eta teh kajahatan keneh wayahna eta heula ngan supaya aya guna jeung manfaatna pikeun kapentingan balarea tadi dieu meureun kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun leres nya kakara aya guna keur balarea nya leres tah kajadian alam marcapada meureun kasaksian ku Anoman hareng-hengna ku dedengean masyarakat dunya ngamarudah sagedengeun ti kauntungan teh di mana datang hujan tapi karugianana teu kurang deui banjir teh datang halodo kurang cai kahuruan teh tah setiap datang perkara teh naha bet ngajadikeun ajab leres da dosa-dosa jelema memang dosa kena jelema tapi urang usaha leres keun kajadian alam mah ngan ieu teh aya sagedengeun kajadian alam teh ieu teh aya ulah jelema aya pagawean jelema ai jelema na teh berpangkat jelema na teh dipikas segan ku sarerea ya nu matak tah bahayana eta teh kitu di mana jelema dipersaya di mana jelema geus disemah-semah geus dipunyung-punyung ku batur di mana manehna salah eta kasalahan teh bakal tepa ka sarerea hartina babari pisan ngaliarkeun taleus ateuna teh tapi ieu teh wayahna ulah waka dibewarakeun ngan ieu mah cukup keur urang nah ya rahasia naon ieu teh kieu saurkeun wae adi leres kieu aya kajadian alam marcapada anu teu kaharti ku akal puguh ari angin puting beliung mah puguh ai kahuruan mah puguh ari banjir mah tapi ieu mah aya sababaraha kali kajadian sagara sabadarat alias tsunami ukal eta kasep ieu teh aya kasang tukangna ieu kasang tukang teh muasaha anu bakal bisa ngarengsekeun lintang ti hidep Anoman perbansana suta nu matak ayeuna di haturanan teh wayahna kudu ngalibatkeun diri kana ieu kajadian kumaha wayahna we Anoman